Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana we ayana. Wilujeng tepung lawung dina channel anu maneh. Kang Has ngamumule bahasa Sunda. Anu mana dina ieu waktos insyaallah ngadugikeun hiji cariyos pondok pisan kalayan judul Teh Dian yasana Teh Neneng Meila. Wilujeng ngabandungan prung. Geus lila si Abduh hahadean jeung hiji wanoja dina FB nu foto profilna teh rancunit jiga artis Korea. Pakulitan mulus katambah panonna nu sipit. Mindeng ngajak pecean sabab si Abduh bisa ningali kabogohna nu sok di baju seksi wae. Matak molohok, matak pogot. Hanjakalna unggal diajak panggih teh kabogohna mindeng nolak. Alasan nama sibuk atawa gawe di salon cenah. Tapi lila-lila mah nya tujuan oge bakating ku si Abduh nu haben ngaruih manehna ngajangjian panggih di salah sahiji kafe. Ngahaja si Abduh indi ti heula 15 menit tina waktu nu dijanjikeun geus aya di tempat. Hatena marojengja teu sabar hayangeun geura panggih. Cunduk waktu ti kajauhan katempo nyimojang rentang-rentang ngadeukeutan. Belenyeh imut jantung si Abduh dak dikduk. Kang Abduhnya cenah bari ngaleuweikeun biwirna semu ogo. Mohon neng tembal si Abduh bari ngaderek-dek. Ih manik neng Teh Dian kitu ah. Tembalna deui. Akhirna uplek ngobrol bari tepak toel. Malahan si Abduh mah nepi ka wani nyawel gado kabogohna sagala. Teh kungsi lila Teh Dian minta diantar ka cai. Tah ieu toilet kangge istri mah, cek si Abduh bari nuduhkeun. Kalarasan akang ge hoyong kahampangan ieu teh. Pokna deui bari asup ka toilet lalaki. Abdi ngiring, Kang. Ios da sami, cek Teh Dian laju mihlaan asup. Sanggeus nyingsatkeun androkna, cir bari nangtung. Si Abduh olohok tuluy ngagolepak ka piuhan.